ibu-ibu para wargi sadayana anu sami linggih hormatin simkuring. Sakumaha kauning aku sadayana jeung tumbuh buah seureuhna nedapa nyaksieun acara bade dikawitan. Para wargi sadayana niti wanci mustari ninggang mangsa waluya malati ligarna ati campaka mangkakna dada holeak sakembaran kociak ninggang ugana uga pakai tali asih neng konita sareng cek deni janji urang pastikeun supaya urang nyatakeun nu diseja mang nyata nedapa nyakseni ti para wargi sadayana upacara akad nikah seja dikawitan mangga candak calon pangantin istri kalu. Sumangga ka pangarsa Bapak Dr. Andes Rizkan SKMMK kangge ngalaksanakeun akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atau siap? Tete? A. Nikah teh ibadah numpang lamin. Jadi kedah disiapkan. Tete? Tengah dijebat tanganna. A. Keto si bapaknya Rio spontan. Kuah A langsung dijawabnya. Ulah dijeda sama pas ya. Mangga dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula nikahkeun jeung kawinkeun anjeun ka Qanita Hasnanur Ramadan binti Sauki Ramadan, anak kandung bapak Ku mas kawin perhiasan emas 2 kilogram, bumi gedong 2 tingkat, mobil Ferrari 2, kebon cau 2 hektar, dibayar kontan. Kaula nampi nikah sareng kawina ka putri bapa Qanita Hasnanur Ramadan binti Sauki Ramadan ngangge mas kawin nu tadi dibayar kontan. Kumaha para saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ka Pak Ustaz. Acara salajengna diteraskeun kana sungkana pakuhan Ibu Rama. Dina danget ieu kalayan syariatna disaksikan. Hiji, dua, taca. Hiji, taca. Sekali deui A. Hiji, dua, nyaan anu mah. Kangge nyalaman ka para pengantin. Mangga dinikmati oge sajian anu tos disajikeun.